Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih dina surat Hud ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa mangka engke ta'lamuna anjeun kabeh bakal nyaho, bakal apal kajalma-jalma anu dina ayat sateuacana ngejek terus ka Nabi Nuh lantaran Nabi Nuh nyieun kapal di luhur gunung bae usum halodo. Mayatihi sahajalmana yatihi anu bakal ditimpakeun atawa dibere hi ka itu jalma-jalma azabun nyaeta ku siksaan azab. Yuhzihi anu eta adab teh ngahinakeun di dunia. Wa yahillu jeung ngahinakeun alaihi ka itu jalma-jalma kafir azabum mukim ku azab mukimun anu saumur-umur mukim di akhirat. Saterasna hatta sehingga idza jaa di mana-mana datang amruna parentah kami saur Allah. Wa faro jeung ngacer di mana tanurun tina permukaan bumi, goncang bumi ngacer cai anu sakitu badagna tos kitu hujan ngagebret banjir saalam dunia ieu. Kulna teras nyarios sahana kami Allah saur Allah marentahkeun ka Nabi Nuh. Ihmil kudu ditarik sadayana fiha kana kapal anjeun. Fiha dina parahu atau safinah. Mingkuli ti saban-saban zaujaini nu berpasang-pasangan. Sok angkut kana kapal. Isnaini dua anu berpasangan. Contohna doma sapasang, sapi sapasang. Sadaya berpasang-pasangan ditarik kana kapal Nabi Nuh anu sakitu gedena. Wa ahlaka jeung kade poho ahlaka keluarga anjeun Nuh tarik oge kana kapal. Illa kajaba man sabako mang sabako teh sahajalmana sabako anu ti heula alaihi anu ka eta jalma-jalma qaulu tos dipastikeun ku Allah. Waman amana jeung kade jalma-jalma saha amana anu iman anu 83 urang tarik kana kapal kade poho kitu. Wama amana jeung teu aya nu iman waktos harita ma'ahu sartana Nabi Nuh sartana kapal Nabi Nuh illa qalilan kajaba saeutik nu iman mah nyaeta eta kaumna Nabi Nuh teh anu 83 urang. Waqala jeung nyarios Nabi Nuh ngageroan ka umatna sadayana rek nu kafir rek nu Islam digeroan we ku Nabi arkabu ka dieu naik kana piha kana kapal naik kana safinah tegasna kana parahu anu gede bahtera saatosna pinuh ku cai ieu dunya kapal ngapung ka luhur-luhureun cai maksudna amang-amangan. Teras Nabi Nuh ngadoa kumaha Nabi Nuh Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tah eta teh doa angkat-angkatan bade kana kapal bade kana parahu atau kana mobil. Tiasa ieu doa doa angkat-angkatan. Anu maknana anu terjemahna bismillahi kalayan nyebat jenengan Allah majreha nalika itu berlayar wa mursaha nalika itu kapal berlabuh inna rabbi sanyana ari pangeran abdi la ghafurur rahim sanyana saestuna ghafurur rahim anu maha pangampun ar-rahimun sareng anu maha asih. Jadi eta doana Nabi Nuh ketika bade berangkat kana kapal tiasa ku urang oge ayeuna dianggo sehari-hari. Saterasna wahia jeung itu kapal ngaringkiwik ageng pisan tajri berlayar kapal bihim sarta jalma-jalma anu diangkut tegasna jalma mukmin jeung muslim anu sasarengan Nabi Nuh fi maujin dina gelombang anu sakitu gedena
gelombang pasang di luhur sagara da sadayana ge teu aya nu nyesa sadunya ieu mah banjir kecuali anu 83 urang termasuk keturunan orang ayeuna. Kaljibali seperti gunung-gunung atau teu beda ti gunung eta gelombang teh agung pisan. Padahal samemehna Nabi Nuh tetos ngagero ka putrana teu liren-liren. Wanada jeung nyeru waktu sarita Nabi Nuh. Nuhun tegasna Kangjeng Nabi Nuh. Aba ibnahu ka putrana Nabi Nuh tegasna Kayami atawa Kanan. Jadi Yami teh eta teh disebut Kanan sareng putrana anu kaopat teu kersaeun ngiring jeung Nabi Nuh. Sareng istri Nabi Nuh ge sami da eta sasarengan teu kersaeun ngiring sareng Nabi Nuh. Wakana jeung bukti waktu sarita putrana Nabi Nuh fi ma'zili dina tempat anu jauh terpencil jauh tina kapal. Ya bunaya saur Nabi Nuh, ya bunaya he anaking arkam ma'ana sok numpak bersama kami bersama bapa wala takum ma'al kafirin jeung ulah bukti anjeun sartana jalma-jalma anu kafir. Margi jalma kafir mah saurang oge moal salamet di dunia jeung di akhirat dina waktu sarita sabab dikerem. Ari ayeuna mah kafir ge di dunia mah salamet ngan di akhirat mah tetep cilaka. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.